Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyanyikan contoh lagu Pupuh Balakbak yang menggambarkan watak candaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Maulana. Oke, langsung saja kita nyanyikan lagunya. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng. Lalakina los kapipirnya monyet yang gereng. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel. Jalu bikang jeung anakna sukan rarecet. Ting calek roh ngakanan manggunu asak terepeh. Kocap aya begog nu misah sorangan garetek. Kulit manggu pirang-pirang dihakanan diseget. Dipicenan sabab pait karasana molelel. Katenjeun ku indungna dicontoan dipesek. Nu dihakan eusina anu barodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerengeh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.